cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia insu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laler teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakan kunaon Tuan, sebab laler mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana, panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna, anu teu boga moral adalah laler. Nya nama entep di mana bae, aya makanan amis laler entep, aya makanan pahit laler entep, aya makanan basi laler entep, aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laler entep, di tai kebo laler entep, di tai sarwiti entep ae laler. Teu kira-kira laler mah di bangke ge laler entep bae. Nu mancak cek teh manusia bakal digambarkeun kos laler. Di mana selalu nimbrung di mana baik, kiai di partai aya, kiai di pemerintah aya, kiai di zikir nasional aya, kiai laler. Hese neangan kiai nu lain laler kuari. Zaki ge bingungan, cak Zaki di kabupaten kiai laler kabeh. Atuh meureun janyanana pitek. Hiji lalu pitek keheula tenang iya lain cak kula cak Tuan Syekh mun marah ka kula marahan sia Tuan Syekh aing menerjemahkeun bahasa Tuan Syekh di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laler kabeh sebab pamarentahna pitek kabeh Habibna anak pitek. Ah, cenah kiai ora sok sombong ja kiai osok aya di imah camat aya di imah bupati aya bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat yang marhaba eta cenah laler ta lain aing mah keur nepakan laler